ngeri mantak lamun eueuh budak leutik anu ngek-ngekan tengah peuting tua aki-aki anu hudang ti peuting jelema anu hudang ti peuting ikhlas zikir ka Gusti Allah wallahu a'lam. Masyaallah masih kene aya anu dihormati jeung dihargai ku Gusti Allah orok cerik tengah peuting orok mapan aya dosa ku Allah teh dicerikeun mah tuh bisa bae tapi kan cerik ngear jam 1 jam 2 makna juhudang terus mana ngayeng-ngayeng orok terus bapana ge milu udang duanana bapana mah luhur handap udang tah eta teh sakadar hudang gitu mah teu beres bapana kan hudang terus kacai salat kan kahudangkeun ku orok lain sacerik-cerik ngeor datang ka tatanggana ke kaganggu goblok-goblogan tatanggana sial teh orok aing teu bisa seperti kaganggu ku orok padahal bacak malaikat sia nu sial es bae eta teh nang Gusti Allah gahudangkeun supaya sia hudang geus hudang sial-sialan masyaallah kuduna alhamdulillah Itrati wa biyal ibadamu takidi minum usara wa Bismillahirrahmanirrahim wa halala muharraman bil ijma' atawa ngahalalkeun yasiman ingkang den haramkeun bil ijma'i kalawan ijma' ka zina kaya zina wa aksah lan sabalike malkun min halala muharraman Aulafa tawangana fikun yasiman wujuba mujma'in alaihi wajib mujma'alah awazama alal kufri godana tawangazam yang maningatasi kufur ing dalam kaesok au taraddada fihi atawa mang yasiman fihi ing dalam kufur kafara maka kufur riyam wal fi'lul mukaffiru ma ta'ammadahu istihza'an sarihan bid-dini aw juhudan lahu tawi pagawean kang ngupurkeun iku barang kang maha-maha si wong ing ma istihza'an kenara ngaguguyon sarihan kang soreh bidini kalawan agama juhudan lahu atawa karena angas lahu kadue din ka ilqai musafin biqadratin kaya nibaakan musaf kalawan panggonan kang kotor sujudin li sanamin lan sujud kadue berhala awasyamsin atawa sarangenge awasyamsin atawa saragenge urang masih keneh ngabahas tentang riddah keluar tina agama Islam tilu perkara hiji kuniat megat Islam beres kurang dibahas kedua ngucapkeun ucapan kufur katilu pagawean kufur ieu masih keneh seputar ucapan kufur halala muharraman bil ijma' tawa jelema ngucapkeun kana hiji pagawean nu haram diucap
nyebutkeun halal ngahalalkeun perkara nu diharamkeun ku syara secara ijma. Zina teh geus arapal sarerea hukumna adalah haram. Muhson kudu diranjam datang ka pae. Lamun goer muhson dijilid 100 jilidah. Oh, lamun diterapkeun di Indonesia asana saparo paraeh jero. Saparo paraeh wae pokona. Zina teh diharamkeun ku Gusti Allah lantaran bakal ngacak-ngacak turunan. Teu puguh ieu bakalna bin saha. Borosot anak ka alam dunia teh teu puguh bina. Lantaran tatadina Salome. Satu lubang rame-rame. Supaya ngajelaskan tentang turunan ulah acak-acakan, maka diharamkanlah ku Gusti Allah zina. Wari nyana teu puguh teu karung ngahalalkeun zina. Lah Kiai ngomong segala haram segala naon. Wow, barang ngeunah diharam-haram. Eta ngahalalkeun zina. Geus kudu maca 2 kalimat syahadat. Masyaallah. Aya nu zina teh timbul tina cinta, aya nu zina teh timbul tina jual beli. Baheula mah di Jakarta di Keramat Tunggak. Woi, tamang geus terkenal. Basmi di Keramat Tunggak lompat ku ari ka kawasan Pasar Kemis. Beki deukeut ku ari. Masyaallah, cabang-cabangna loba di Citra aya. Unggal perumahan ayangan di perumahan Puri di Cilongok doang. Alhamdulillah bersih sama didinya lantaran gerak kabehat. Polsek gerak dan Ramil gerak, Koramil gerak, kabeh toko pas kontak di dieu. Aya ge nu kapanggih 1 2 3 4 5 6 7. Teu beres. Masyaallah karim ya perzinahan. Urang lamun nyaritakeun budak sakola guari di Yogyakarta geus 80% parawana. Lamun baheula hanya di Jakarta jeung di Bandung doang. Lantaran di Jogja mah masih kajaga kuari mah geus teu kajaga. Hai di Tangerang mah geus leuwih belah ditu. Belah ditu di Tangerang, Masya Allah, batak satu sisi negara ngabutuhkeun jelema pinter, sedangkan pinter kudu sakola, sementara kabar-kabar di sekolah seperti gitu orang serba salah. Kos gitulah ieu mah teu rek jaritakeun ku kumaha nu jelas jelema ngahalalkeun zina murtad. Atawa ngahalalkeun minuman keras, khamr, bir kunyana dihalalkeun, menzen kunyana dihalalkeun, vodka kunyana dihalalkeun jeung berbagai minuman anu osok ngaweureukkeun, ngaleungitkeun kana itu pikiran ngalengitkeun kana akal kunyana dihalalkeun. Ieu geus bae murtad. Ya Allah, ya nginum mah nginum bae. Ai sararia beuki malos
tah cenah ku kiai jadi menangkeun kan los sia barareuki mah jawara pemuda tapi ai datang ka ngahalal ke maula ketinggal tungguan bae di akhirat bakal kumaha bahkan urang kuari di dunia kene salah ngahukuman Allah nu bakal ngahukuman urang ngakurkeun nu salah jeung nu bener di negara nu zinah nu kuduna dihad atawa diranjam nu maling nu kuduna dihad dipotong anu minuman nu kuduna dihad ternyata diantepkeun di negara ngantepkeun karena hukum-hukum nu geus jelas dina Al-Qur'anul Karim bakal dibere mamala ku Gusti Allah. Entak urang sieun. Ieu ngarantepna kana hukum teh bakal didatangkeun mamala ku Gusti Allah. Yakni siksa. Jadi lamun kuari itu sih katanya tsunami siksa ya apa cobaan bolon sama budak. Kos kitu ditanyakeun. Ulusia pantogeun habek goblok maka tanya geus puguh siksa eta teh anu kos kararitu teh jang iktibar urang tah lantaran di Indonesia teh kudu neangan jauh-jauh salah ngahukuman atawa henteu dihukum anu zinah nu kuduna diranjam ternyata diantep nu kuduna dihad ternyata diantep nu mabok nu kuduna dihad ternyata diantep nu maling nu kuduna dipotong leungeunna ternyata diantep ngantepna ka jelema-jelema nu salah disejajarkeun jeung nu bener ieu bakal dikenakeun siksa ku Gusti Allah. Masyaallah ngeri mantak lamun eueuh budak leutik anu ngek-ngekan tengah peuting aki-aki anu hudang ti peuting jelema nu udang ti peuting ikhlas zikir ka Gusti Allah wallahu a'lam. Masyaallah masih kene aya anu dihormati jeung dihargai ku Gusti Allah orok cerik tengah peuting orok mapan can aya dosa ku Allah teh dicerikeun mah tuh bisa bae tapi kan cerik ngear jam 1 jam 2 makna juhudang terus mana ngayeng-ngayeng orok terus bapana ge milu udang duanana bapana mah luhur handap udang tah eta teh sakadar udang gitu mah teu beres bapana kan udang terus kacai salat kan kahudangkeun ku orok lain sacerik-cerik ngeor datang kata tanggana ke kaganggu goblok-goblogan datangan sial da orok aing itu bisa berarti kaganggu ku orok padahal bacak malaikat sia nu sial es bae eta teh nang Gusti Allah gahudangkeun supaya sia hudang geus hudang sial-sialan masyaallah kuduna alhamdulillah orok saya teh budak bisa ngahudangkeun aing alhamdulillah aturan aing teu tahajud jadi tahajud anu lempeng makan ngos itu ngan eueuh nu kitu pan sararial jasa aing teu bisa hees keur peuting masyaallah tah eta orok lain sambaraga orok ahli Allah mah ti peuting ti logees ngear ceurik ngahudangkeun sekitarna aya aki-aki jeung nini-nini udang ti peuting eta ge sarua kuatnya naki hayang ki kababayan di jalan malah mah can datang ka tempat cai geus kieu wer lain ngisang balik deui tah geus sakira teh kumaha isuk bae tah mah siksaeun agi-agi kos kitu mah aduh jaga agi-agi geus kolot geus dol berarti lah langsung nyana mandi udang alhamdulillah berarti kiih mawa bahagia ya kiih cakna
lama kerti yang ki tilok udang dipeting barang yang ki bae udang dipeting jaknya nun kita hajudu jadi eta teguran ti Gusti Allah yang ki teu kuat teguran sebab keur ngorana tilok udang peting urang mah juga greget bae aing cenah tunggal peting gua manggeus ki bae duh cenah kudu kumaha pugu eta teh dihudangkeun ku ki malah mawaliullah mah aya nu teu hudang-hudang di peuting teh kumaha carana hayang hudang bebeja ka guruna mama hampura ceuk kene kula ieu tidak hudang aya di peuting nginum loba sia teu kaharti teh tadi nama pancena ulah loba nginum tapi ieu mah teu nginum beakeun saleter deuk es lantaran basar lalagaan balik deh jangan kebenang sabulan kadinya ampura mama ya kula mah hayang udang ti penting kabita jasa tapi teu daek udang nginum nu loba sia mah cak nginum sakali dua kali katilu kali kita nginumnya lok bener barang penting teh jam can kaburu jam 1 jam 12 geus udang oh mondoyo teh kieu jadi jelema anu teh hudang di peuting nu loba sebagai nginumna tawang ngadahar sambal nu loba wah tah mah geus pokona mal kaburu wudu mancer ti hareup ti tukang uja atawa ngahalalkeun barang haram kos zina kos minum sajeng atawa ngahalalkeun pajak teh barang haram lawi taqada haqiyatal muksi jelema ngahalalkeun pajak eta teh geus pokona murtad cokotan mah cokotan bae ku RT ku lurah lo sama pajak tapi ulah ditekadkeun halal ayo beuki menyana ka pajak bupati terus nya nama gupak di pajak gupak nya geus kos kebodongkol nya nama geus gupak ih mantek ceuk kula ge saha bupati nu bisa khusus salatna tadi dia kakara ka nyawa kamari ieu mah so amat cenah ki uci so jasa teh mah cenah ngomong ieu atuh aing mah wayah so mah so bae ieu ngan mendasar aing mah sona sakieu kiai dijagaan bae ge barang daharna ieu ti saha ieu ti mana maksudna ditanya kitu teh beusi aya nu salah hayang bener lurus ka Gusti Allah tetep husu hese bae hese beta husu teh lain hese teh hese jasa ngan rada deres bae aya disejak mah husu teh disejak geus kulantaran disejak atuh dijaga mata dijaga ceuli dijaga dan rada deres sok aya ner-neran mah saeutik ai kos kitu mah da bupati mana nu khusus salatna ya tangkepeun kabeh bupati mah tangkepeun lamun urang nyaritakeun Fikri ditangkep bupati Garut kan kiai teh eta teh kiai atuh kiai salah mah tangkep bae bupati Bogor teh wow eta teh kiai sakar ngaranna Bupati Bogor tuh panci banyak aja sempat babat terus ya kan atuh baik didegekeun we atuh ge jago eta teh kan kiai Rahmat Yasin teh masyaallah lamun menteri agama atuh talar Quran berbagai menteri-menteri talar Quran bisa maca kitab ditangkap eta teh nah cak bupati nu sejen tuh salah makan ditangkap can kagiliran doang can kagiliran cak kabeh salah nu nyahoeun karena tata cara politik salah urang mah lantaran bodoh teu nganggap salah kan ka bupati sabaraha pendapatan di Tangerang sabaraha pendapatan di Serang jangan gaji PNS sabaraha jang pembangunan sabaraha emang teu dihitung kitu ku rakyat je parangsana sekian persen yang PNS sekian persen yang pembangunan eta sakitu persen deh ka mana oh berarti kan teu ditangkep teh can kagiliran doang
Sebenerna nama urang doakeun mudah-mudahan ulah kagiliran tuh sia mendek jore bae kan kanyahoan ku aing mun atut ditangkap lantaran kasus loba jasa atuh gubernur sejen ge sebenarnya mah akur ngancan kagiliran doang emang kumaha gitu numadak jeung Gus Dur teh dirapin ini negara kita nih 20 tahun dari kasus KKN belum selesai cekna tidak akan selesai saking non gitu lapis wah ilalaga nah ieu mah keur carita sabodohnya na ibarat reuki mah jangke ge bakal kapanggih jeung Gusti Allah anu dunia ieu nangieun Allah anu Allah teh ngatur make ayat suci Al-Qur'anul Karim hajujana teu make kana aturan Al-Qur'anul Karim pek teh hiji urang masa kada rakyat diatur ku nyararana nanya anu nyieun pek ibarat reuki mah heuge ngan pajak mah tetep haram ketika nyana dahar dipajak minum dipajak meuli kendaraan dipajak ngebangun dipajak sek teuing asal ulah ngahalalkeun ketika ngahalalkeun pajak jadi disate engke nyana di akhirat dibelem dibulak balik kerecek saya eta bupati saya eta gubernur saya eta utama RI 1 Ahok mah atau emangnya nama teu jadi gubernur ge ngerecek ternyata makan kafir iya sing hade tah ya hartina urusanana emang eta mah geus diplot ku negara pendapatan sekian dan sekian emang geus kudu kitu di negara demokrasi mah nya bahkan ditingkatkeun deui pajak teh pajak bangunan ge make pajak engke mah urangna ge dipajak urangna bakal dipajak garak-garak datang ka pager kemudian alat rumah tangga gelas segala sendok segala bakal dipajak engke hirup urang bakal dipajak geus nyana darek mah gupak dipajak pek bae ye nu mantap jarang mantan lurah haju balalener ibadahna jarang mantan camat ieu mah keur carita mantan bae nu bener haji ibadahna jarang kunaon eta bensinna kan itu bensin geus menyatu jeung awak kecuali illa man tadarakahur rahmatu anu disusul ku rahmat Allah lain deui tamat meureun tadina loba sedekah dedeuheun Allah biasana kana loba sedekah Allah nyusul ku rahmatna abi ngaran-ngaran aju pelit mah hererese jasa ieu nu mentak pantes posa goblok-goblokna dagang aya nu halalan sabener-benerna pamarentah nu halalan deui kumaha coba eta kumaha eta ieu mah urang ulah bebeja ka batu urang bae maksudna ieu urang mah ieu nu ngaji bae ulah bebeja ka sasa ulah teh fitnah kan emang kos kieu mah ulah cek PNS saya mau ngaji deh minggu harus bahasa anu nitahan ngaji ayo itu lo sih ngaji najeng Ki Golkar bae Ki Golkar mah emang gupak sarua bae gupaknya na gede menta nya naga mantap aya hak sebenarnya mah kiai teh di pamarentah lamun kula sok jaritakeun sing hade ulah sok kaduit ngadahar duit di pamarentah aya nu ka kula ngomong kiai eta aya hakna di pemerintah cek Imam Ghazali dia tadi jawab kukula tadi jawab emang aing teu nyaho nyawan aing atuh jeung siapa cak hate kan tadi jawab teu aya hak wae kula paling seuri geus teu naon sebab beuki berarti kan lain deuk nanyakeun hukumna kos kitu mah beuki atuh elos teu emang ka kula nu ngerad aya ulah sok sambarangan cenah kiai ngomong duh dina kitab Ihya dina kitab anu Imam Ghazali ngameurangkeun aya hak kiai di pamarentah oh sakitu doang maca kitabna ada sing beuki bae teh kiai geus pamarentah nu mana anu Imam Ghazali ngameunangkeun jeung kiai lantaran memperjuangkeun agama ngabogaan hak mufti di ditu nama mufti teh ngabogaan hak kodi ngabogaan hak di pamarentah lantaran nyana ngembangkeun agama pamarentah nu mana taliti heula atuh nu pendapatanana ti mana taliti heula atuh masyaallah karim atuh ai pamerintahanna kos urang mah nu tina pajak saha kiaina nu ngameunangkeun
mun Imam Ghazali nyahoeun bahwa eta teh tina pajak boro-boro deuk ngameunangkeun Imam Ghazali moal ngomong malah murikak bulu kikieu mah Imam Ghazali ya pas Imam Ghazali geus moal ngajawab suka kitu sia mah ahli neraka sia ka ditu iya teh dijawab kuku lagi sebab aya hak kiai di pamarentah saha nu ngaweukeun pemerintahan mana sebab kokocoranana di mana nah lawiya taqada munekadkeun jelema haqiyatal muksi boga sifat hak tindak pajak sedengkeun pajak eta haram nyana ngahalalkeun kana barang haram murtad ih rumanta kiai bagus jasa ieu mah keur carita kiai bae aja nu lain kiai mah tagung ka neraka maksudna mah nu kiai behelanan aju nyana ngansokeun proposal nyokot aju ngada tata dina bagus jasa ilmuna ngeunaheun didengekeunana nyanana ibadahna bangun bagus ilmu aya di nyana gagah aya di nyana harisma aya di nyana dek ngadahar duit pamarentah dibere embung ngadengekeunana aneh disapekeran jelema dulur pada maghrib urang ngaji ieu sing hadaya lantaran urang mun teu ngaji mah engkena urang teu nyaho beneran aki-aki nu ngaberitakeun di masjid dulur aya urang ngaraji bari batuk-batuk teh kitu tah set masyarakat saha nu magana kiai anu embung lah ieu mah kajen teu ngaji jakeun hate teh kudu ngomong kos kitu sebab naon nyaho aing nyana ngalaglegan duit pamarentah teu hayangeun kercan jadi mui jelema hebat jasa diderengekeun ku jelema bareng jadi mui mana kiai mui nu didengekeun ku masyarakat mana malah kercan terjun di partai kiai hebat jasa barang terjun di partai aya eueuh nu ngadengekeun aya cenah kiai sabaraha urang 20 teh loba jasa ngan jeung tiang masjid da sabaraha 18 duaan berarti nu ngaji tidak ilmu aya di nyana hebat aya di nyana mun bahkul masail pangmeunanganna panghebatna tapi teu kaji jeung masyarakat dibere embung kunaon bensin nu kaluar ti nyana bakal kotor kercan jadi yayasan mah nyana teh masyaallah didarengekeun ku jelema aja pinter nahuna pinter bilagahna pinter hadis barang boga yayasan kunaon dibere embung jelema tanyakeun lain di Tangerang bae lain di Serang lain di Pandeglang di Jawa sarua bae di Garut aya hiji jelema hebat moal dicaritakeun kiaina ih lain lalagaan tah mah hebat jasa sup jangan nyieun yayasan arembungeun ngaji arembungeun datang ka marahnya ka masyarakat aing keneh cak cenah jelemana nu keur ieu jeung ku ari teh pindah ngagelok aya bae santri di dinya karake kaluar ti pondok pasantren leh make sampingna ge teu lempeng-lempeng ajan jelemana geus kitu tah deuk aya sakilo mati dinya teh ti kiai eta sakilo lah jelema magan ngaji ge biasa bae kotek-kotek kunaon atuh ieu jelema parindah ka ditu diulah-ulah kok yana ulah sok ka dieu cenah ka ditu tetep bae pindah teu bisa tah urusan Allah tama kos gitu mah lain kudu haju bendu ka eta santri benduan awak urang introspeksi muhasabah tanyakeun ka diri urang sok geura memeleh nafsu urang kuduna kieu betah ta salat teh awak jasa benerna masih teh bisa ngaji teh titipan ti Gusti Allah kamari ieu mah jarame sia teh ngaji maksudna hayang lain hayang rame tapi kamangpaatanna be ku batur dimangpaatkeun tapi ieu kuari haju aran teu malah pindah ka dari itu nah berarti awak sia nu goblok nu tolol digantung sia ku aing aya naon ieu sia coba aya naonan terus ku urang diwarah nafsu urang oh sia lantaran dedeketan jeung pamarentah emang lah ulah peng bae dedeketan jeung pamarentah mah dalam rangka memperjuangkeun negara bangsa jeung agama tapi ketika hayang kana duitna dunyana ieu nu cilakaan jadi urang dedeketan jeung bupati atuh mangga bae kos kula atuh biasa jeung bupati wau jeung gubernur wau jeung menteri ge tuh wau ya tuh masalah ngan ketika dibere duit keula cek urang teh bere duit sia rek mere gede leutik
siapa pajar bener baik kan tuh siapa tolol sih sabara orang nu ditolakeun teh wah mah terus berjuang ayo ngariung diondang ku nya pek bae kula emang tilok diondang gitu ku pemerintah dosa datang atuh datang ka ditu biasa ngan datang ka ditu na teu dahar henteu kula teu dahar kajen diberkatan bae siapa pajar bener bae kan tuh atuh teh waleh datang ka ditu teh deuk dahar lantaran nyana manusia aing manusia nyana butuheun baca kulhu kula zubir falak bidan ngariung ayo ngariung ngakomunikahkeun mah tuh ieu mah emang tugas ti Gusti Allah keur carita aya waktu mah tuh hayu ngan ketika dibere duit teh embo aja dibere cokot-cokot bacokot bae aja jang satu itu rahasia negara tuh ka situ ulah di dahar teh Allah maha uninya teu pernah kayak heula kudu ngadahar duit pajak. Abah ibarat dicaritakeun abah nya sia lamun bere duit ku pengusaha ku pedagang kajunting ambalayah dagangna teu bagus eueuh masalah sebab anu halalan anggap nu kasihan nu halalna. Kan kaharti tak kurang tapi lamun dibere ku pemerintah cokot teh awas ya mun didahar kerasa ku sia moal manfaat jeung moal ngeunaheun ibadah sia eta mah wasiat teh pokos kitu mah mantap henteu wae kata kaku ari ih dibere batu ditarima bae bagikeun nu dibagikeun atuh sapodo nyan mah teu husuk ge urusannya na ieu teh waktu atak dibikeun ka Haji Pendi itu khususnya mah teh beleteran cenah kos gitu. Cenah atuh berarti racun, sabodo nu geus kitu mah kudu diracun ieu lah. Nah, halala muharraman sekedar supaya nyaho bae. Ngabe urang lempeng sebab urang deuk bapanggih jeung Allah pan. Pek bae teh mah urusanna urang digaji aduh ieu sebenarnya kurang bagus. Atuh mah dengan di perusahaan, digawe di perusahaan halal tambah kos gitu mah. Tapi lamun eta pajak mah sing hade ulah ditekadkeun halal sakitu bungkul ulah ditekadkeun halal. Lamun ditekadkeun halal halala muharraman bil ijma' atuh geus murtad. Hese di negara model urang mah tuh hese mantap. Mantan pemerintah jarang nu lempeng lamun tatadina nyana kurang ngaji. Moal gede dibawa ngaji moal bupati moal ngaji dengan berbagai alasan sibuklah dan lain-lain kadaharan ngahijab embungeun jeung embungeun kasunggang kasinggung ban nyana mah embungeun sebabna makanan hayang terjalan ka luhur bae terjalan ka nu teh eta teh kan kos kitu teh ya ngajauhan ka Allah urang malah aing mah dicarekeun tanan ku kiai ngaji bae eta kan hebat tong kos itu mah teh ngaku berarti nyana lah aing mah geus kajengan mal deukeut dong jeung bupati bae teu kadeuleun jeung kana aing mah ngajina di handapeun tanggal Ambon bae masalah geus budak kan memperbaiki setik jauh tah kan dekat Allah orang hanya mampir doang keluar Masya Allah mampir haju nyilakakeun di akhirat na'udzubillah min dalik mampir doang datang ke cilaka engke ulah teh mantap sabara urang anu calon bupati nu bisa maku kula dinasehatan diomong disindiran urang rangka sarita datang bu geus meeting segala di nelayan setik mah dibere kitu caritaan akhirat kitu jadi deui poho urang mana teh teu jadi oh kitu usaha bae tang kae ngan lamun usaha gawehan nu nyekel nagara cenah kieu deuk kumaha wallah mah kitu nyaho teh mah jemual aya ieu datang ka ditinggalkeun mah negara moal ka jadi kumaha gitu ieu dek memperbaiki diri bakal kapanggih jeung Allah atuh engke mun ditanya ku Allah aing kumaha tan nu mikiran nu kos karitu urang mah ieu
engke pasti jasa sakedeung deui kok nunggus umurna leuwih ti 60 mah moal kebal deui jasa da mah kapanggih jasa tah mah kapanggih jasa teu meunang gok asal anu hideung ieu bae asal ieu bae nah engke kapanggih juga lokat ditanya urang masyaallah tah ieu ulah datang ka ngahalalkeun barang haram aulafa wujuba mujma'ina li tawangana pikeun kana wajib wujba alih salat 5 waktu dina pikeun kunyana salah sahiji salat subuh misalna zuhur mah bener wajib asar bener wajib maghrib bener, isya bener, tapi subuh mah teu wajib tah mah tekadkeun ulah ditekadkeun wajib henteu murtad. Atau sarakaat geus sarakaat. Subuh mah 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Nah, isya 4 rakaat. Ieu teu bagus sih isya 4 rakaat teh. Nah, sebab kan urang teh tundu waktu isya mah. Nu pas mah eta mah isya mah 2 rakaat atau 3 lah sarua jeung maghrib. Nah kurang dinapikeun eta sebenarnya lain 4 rakaat 2 rakaat nu 2 rakaat teh mah tamu ulah ditekankeun wajib eta mah henteu jadi urang salat isya 2 rakaat ge cukup eta kos kitu teh eta nganapikeun nu mujma' alaih murtad teh masyaallah karim atawa ngawajibkeun nu lain wajib nambahan rakaat eta ge sarua bae nambahan rakaat ge sarua murtad ngawajibkeun puasa Syawal murtad puasa mah nu wajib ngan Ramadan doang di luar Ramadan mah sunah nah kuari bulan Syawal teh bulan Syawal puasana teh ditekadkeun wajib ngawajibkeun puasa bulan Syawal eta teh murtad ulah pokona wajib sunah nu haram nu halal geus kitu bae urang masyaallah. Nah ieu ge urang gueri deuk menghadapi tanggal 1 haji tanggal 1 bulan haji teh iraha kiai setelah dihitung melalui hisab qat'i durusul falakiyah sarua jatuh pada hari Senin besok tanggal 1 isu tapi lamun urang ngitung nyukoma pemeris eta teh jatuhna teh poe Salasa. Lamun terus seperti kieu NU geus teu nyekel sulam munairen Muhammadiyah nyekelan sulam munairen geus lain berpatokan kana ru'yat kuari teh berpatokan kana kita bohong ka adik ngomong-ngomong ru'yat ja buktina ketika sulam munairen ru'yat nyana teu ngaru'yat. Nah kulantaran sakitu bakal aya perbedaan lamun pemerintah depak nyekelan gitu happy maris nyukom berarti nyana lebaranana poe Kemis lamun nu nyekelan sulam berarti lebaranna Rabu tapi anu indah ieu teh sportif andai kata engke penting ru'yat ulah ningali sulam ulah ningali happy maris cukup pokona ru'yat talamun ru'yat kadeuleu kuari iseket teu sore berarti geus bae menyatakeun tanggal 1 isuk namun wabehan lamun teu ahli-ahli ru'yat urang mah kajun teuing ru'yat ge moal kadeuleu urang mah lamun ru'yat kumaha dideulekeun oh iya aya 2 cenah masa bulan 2 heueuh eta mah dina dada golode cenah lain bulan belon pentil tama tuh wah ieu ru'yat teh beres lo kos kieu nah jadi kudu ahli da we tetep ngan selama ieu geus dinyatakeun teu harmonisna NU jeung Muhammadiyah bahkan di jero NU sorangan urang nyaksikeun
keberadaan muktamar kamari dahsyat lain lalagaan ribut gede lain ribut letik urang menyaritakeun teh lantaran urang kulturna tetep NU imah urang NU jadi urang teh prihatin jeung sedih kaayaan imah urang seperti kitu lain perwatakan NU maka urang tinggal sedihna ge sedihna deui eta nu disaksikeun hanya sekelumit asli udah mau pohara jasa bahkan mun kukula dicaritakeun ka jero-jerona bakal muringkak bulu naga lain di pondok jeung nu handap-handap mata geus kudu dicaritakeun nyaho teu beresna beheulanan na ieu mah kula masa kadar nyaritakeun kula mah tetep bae selama ieu mah deuk nyekelan ku kiai cekelan kiai nu baheula bae kelan sulam maka ngayakinkeun tanggal hijina tetap isuk enterek ngajak rama mangga duk milu mangga duk teu geuh masalah ke di akhirat besi kula ka sorga ulah marilu belos masih maaf sia bae bocana kiai bener yakinkeun ka satu yakin ya eta lo yakin dia yakin bakal ka sorga boso amat iya tuh geus kitu bae boga kayakinan eta teh yakin udah kuat tuh hiji anak indozoni abdi bi cek kanjeng Nabi hadis qudsi aing mah cek Allah kumaha sangkaan hamba sia hamba ka aing lamun hamba ngarasa deket aing mun hamba ngarasa jauh mun hamba ngarasa bakal selamat mun hamba ngarasa moal selamat moal anta kula mah boga kayakinan sorga oh cek Allah atuh geus bae ka sorga teh heula gitu baik saya. Nah iya bakal cerita kan keyakinan mah komo nu berat ka dieu ka ditu mah berat ke organisasi berat ka negara berat tetelos bae boga ka beung berat kula teu berat ka NU teu berat ka Muhammadiyah teu berat ka negara kula bae geus paling pamajikan we jeung anak deuk diajak si anak milu ya jeung aing mah isukan tanggal hijina lebaran berbok ndek hayu ndek teu masalah sakjana tuh ndek bae ndek jeung adik-adik kula deuk nanya ndek milu ndek henteu oh masalah tadi moal kumaha paling rek naja we ka Haji Pendi rek milu moal ka ditu sih sinter ku sia saya kan itu teh kelalagaan jadi kasih ugas moal dari takun panjang-panjang urusan gitu hisab kotina geus nyaraho kabeh jadi isuk tanggal hiji geus lamun isuk berarti Senin Selasa Rebo ngahenen karena sejerokan berarti teh Senin Selasa Rebo geus lebaran Rebo berarti coba orang buktikeun ke ja tinggal puasana di jero bulan haji aya tarwiyah jeung arpah tanggal 8 tarwiyah tanggal 9 arpah berarti tanggal 10 lebaran geus urang puasana 2 lamun nu endek bilu ka hisab qot'i sulam berarti tanggal 8 kenaon tah Senin poe Senin tanggal 9 Salasa perbona lebaran lamun anu endek milu misal terjadi perbedaan mudah-mudahan teh perbedaan misalnya anu nanggal kenana Salasa berarti tanggal 8 poe Salasa poe tanggal 9 Rebo lebaran poe Kemis spek geus jadi permasalahan jeung ulah dipermasalahkeun tah ja pamarentah ge di akhirat tanggung jawab ieu nya lagi boro-boro nanggung jawab batur uga aing ge cenah berat ti kumaha atuh saya kaya kira masyaallah hampang jadi hirup teh ngan anu hebat ba puasana ti tanggal hiji lamun urang puasa tanggal hiji cek Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas al yaumul ladzi ghafarallahu fi Adam alaihi salam awal yaumin min dzilhijjah poe anu Allah ngampura ka Kangjeng Nabi Adam teh nyaeta awal poe bulan haji
Kangjeng Nabi Adam alaihi salam teh titah cicing di sorga, kemudian aya larangan ulang ngadahar buah khuldi. Cek sakaol buah khuldi teh tafsiranna eta adalah buah zaitun. Nah, ku Kangjeng Nabi Adam dijauhan setan ngagoda, jak setan pangeunah-ngeunahna di sorga buah ieu. Ijeng eta teh bahasa Gusti Allah maksudna ulah teh sebenarnya mah nitah. Kangjeng Nabi Adam kitu amat sih. Bahasa pangeran jeung bahasa urang mah makhluk kan beda cek ya. Atuh percaya bae ka kula atuh teu beu masalah. Sebab kula mah pada hirup leuwih ti heula tibatan maneh dam. Cek iblis dia. Jadi geus jauh lu kali ku pangeran teh geus jauh. Ngomong kieu maksudna kieu, ngomong kieu maksudna kieu, ngomong kieu maksudna eta mah percaya bae atuh alhamdulillah teu percaya masalah teh mah teu rugi teu untung ulah mangan sakadar nganasehat wah mau ngomong ngeunaheun biasa tiis perasaan bangun ikhlas teh eta mah nasehat. Nah, sekali, dua kali, tilu kali badam ti heula hirup teh geus ti heula. Ieu mah larangan teh lain masalah larangan ku ngeunah-ngeunahna. Jadi ieu teh dilarang. Dilarang teh lain sembarangan larangan. Eta teh maksudna mah nitah. Nitah ngan bahasana make bahasa ngalarang. Kitulah Gusti Allah ngaranna ge. Bener tah? Ye, coba bae. Diicip-icip ku Kangjeng Nabi Adam. Diicip-icip atuh langsung dicarekan ku Gusti Allah. Morosotlah ka dunia. Urang teh kuari ulah ngomong kieu gara-gara Kangjeng Nabi Adam doraga tungtung nama urang kuari aya di dunia bae mun baheula Kangjeng Nabi Adam teu doraga meureun urang di sorga beureunanan ulah kitu. Tetep bae kulantaran Kangjeng Nabi Adam teh maksiat baheula di sorga turun. Jadi kuari urang teh nuturkeun Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam ge baheula di sorga maksiat atau komo urang. Itu wajar-wajar maksiat teh. Ngan ayana maksiat teh deuk daon, endek aya bab tobat. Jadi Allah deuk gabukakeun bab tobat. Nuantak aya maksiat salilana ngan aya bab tobat. Oh salah. Itu masalah, nanti bener baik terus malaikat, itu masalah baik iblis, orang mah di tengah-tengah, berat ke malaikat hebat, berat ke iblis atau teu hebat. Tinggal orang baik multi introspeksi, aing sih lobaan nyarupaan ke mana ya? Ke malaikat apa ke setan? Barang ku orang ditilik-tilik, asana aing mah lobaan ke setan di sekira berarti atuh neraka. Nah, kuari Adam sujud, plek. Terus istighfar Kangjeng Nabi Adam istighfar diterima nak tobat Kangjeng Nabi Adam awalu yaumin min Dzulhijjah tanggal 1 bulan haji. Mantap man soba zalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Sajelema nu puasa di tanggal 1 haji Allah ngahampura sakabeh dosana. Masya Allah. Lain amin puasa. Eta puasa. Atuh mal benang di aminan was itu mah. Asa insyaallah. Wa yaumul tsani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam. Poean kedua Allah ngaijabakeun doa Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam bakhrajahu min batnil hut. Allah ngaluarkeun tina beuteung lauk engke bakal dina Al-Qur'an urang dongeng Kangjeng Nabi Yunus. Masyaallah pohara. Eta bae di dalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz sajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mumin. Eta wiridan Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam waktu Kangjeng Nabi Yunus dibalangkeun di kapal dicaplok ku laut. Bayangkeun coba di jero laut sorangan bae boga duit misalnya hayang nginum balanjana ka mana kudu jualan kan di jero laut di jero beuteung laut. Masyaallah kari ieu Kangjeng Nabi Yunus wiridan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin astajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Datang ka waktuna borosot diutahkeun ku lauk
Nah cek Gusti Allah cek Kangjeng Nabi man shoma zalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sanatan lam yashilla fi ibadati tarfatain. Sajelema nu puasa dina poe kadua sarua jeung puasa ka Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah satahun teu pernah maksiat saeutik acan. Poe kadua tah. Oke dongeng Kangjeng Nabi Yunus. Poean katilu wal yaumul tsalits allazi istajaballahu fi du'a Zakaria alaihi salam. Poean katilu teh poean anu diijabah doana doa Kangjeng Nabi Zakaria alaihi salam madak man shoma dzalikal yaum istajaballahu doa sajalma anu puasa dina poe katilu bakal diijabah doana berarti kan diijabah doa mah bersih. Wal yaumur rabi'al yaumul ladzi wulida fi Isa alaihi salam. Poean kaopat poean di mana dilahirkeun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam dilahirkeun poean kaopat bulan haji tanggal 4. Nu mantak ban soba zalikal yaum sajelema nu puasa dina poean kaopat nafallahu anhul basa wal faqra. Bakal dilegitkeun ku Gusti Allah kesulitan kepakiran tah poe kaopat tas gadet bakal murang mun puasa dina poe kaopat moal dibere riweuh moal dibere pakir dibere senang ku Gusti Allah ya Allah ya poe kaopat untuk gadet wal yaumul khamis al yaumul ladzi wulida fi Musa alaihi salam poean kalimat teh poean nu dilahirkeun Kangjeng Nabi Musa alaihi salam man shoma zalikal yaum dari aminal nifaq qaum min azabil qabri sajelema nu puasa dina poean kalima bulan haji bakal dimerdekakeun tina penyakit nifaq jeung dimerdekakeun dibebaskeun tina siksa kubur. Masyaallah andak nu karolot nu tereh paeh ye nah ieu puasa teh poe kalima tah. Aduh, geus gede jasa ganjaranana. Kagenep wal yaumul sadis al yaumul ladzi fatahallahu bihi fil khair. Sajelema en poean kagenep poean anu Allah ngabukakeun ka Kangjeng Nabi kana kahadean-kahadean. Poean kagenep mandak man somau yanzurullahu ilaihi birrahmah. Sahajelema nu puasa di poean kagenep Allah bakal mencerongkeun dengan rahmatna. Nu mantak fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Jelema moal dibere kariweuhan salilana. Moal disiksa sariwana ku Gusti Allah. Poean ka-7 wal yaumul sabi allazi al yaumul ladzi yughlaqu fi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdiya ayyamul ashr. Ka-7 poean di mana digembok dikunci lawang-lawang jahanam pintu jahanam anu 7 pintu neraka anu 7 kunci wala tuftahu hatta tamdiya ayyamul ashr mal dibuka jeung teu dibuka sehingga lewat poean ke-10. Nah eta mah berarti ditutup jang jelema nu puasa poe ka-7 geus datang ka akhirat eueuh bae lawang neraka nu muka beuh malaikat ge bingungeun di ka dieu nutup ka ditu nutup cak malaikat teh jangan nutup kabeh cak kana geus ditendang we ku malaikat blong ai nutup kabeh lawang neraka waduh. Poean ka-8 wal yaumul saminu al yaumul ladzi yusamma yaumat tarwiyah ialah poe tarwiyah man shoma sahajelema nu puasa dina poean tarwiyah utiya min ajri ma la ya'lamuhu illallah bakal dibere ganjaran nu urang mah teu perlu nyaho hanya Allah lah nu bakal merena gede-gede pohara jasa ku pohara-poharana urang teu kudu nyaho. Poean ke-9 yaumu arfah an shoma kana kafaratan li sanatin madiyah wa sanatin mustaqbalah. Poean arfah mah jelema anu puasa di poe arfah yana tanggal 9 eta ngaleungitkeun dosa sataun ka tukang sataun ka hareup. Nu mentak kula mangajak ieu urang babarengan dimulai poe isuk urang puasa datang ke poe tanggal 9 10na wal yaumul asyir wal yaumul adha man qarraba qurbanan fihi
sahaja lempean yaumul adha lebaran adha sahaja lemah anu ngalaksanakeun kurban fabi awwali qatratin qatarat min dami ghaffarallahu lahu dzunubah wa dzunuba yali begitu digereselkeun tek getih anu nyaksak kana taneuh mulai tidinya dosa urang raragagan terus bahkan jeung dosa-dosa anak pamajikan urang kabeh pokokna bersih bae. Nah nu mentak siapkeun guari urang puasa bari urang dula deuleu mana embe nu gede siapkeun ku urang saha nu bakal meuli indek menta ping-pingna we mah ye lain dek meuli kana regeg mentai we. Tah kitulah caritaan tentang tanggal hijina menurut hisab qot'i adalah isuk poe Senin. Kemudian orang doakan para jamaah haji dulur urang kawau urang tetangga urang dulur-dulur urang kabehan mudah-mudahan sabadana aya musibah kamari ye ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dibere katenangan jiwana dibere sakumaha biasa gararaga atuh urusan kos kitu mata mangges aya di Lauhil Mahfuzna geus teu kudu dicaritakeun kumaha-kumaha sebab secara zahir mah reunanan urang teh neuleu kitu sedih secara zahir mah neuleu urang kamanehanana teh kos keur itu maot lah ngaranna secara hakikat mah nya maot dihareupeun Baitullah nya poe Jumat nya endek ngalaksanakeun haji atuh jang dirina mah seserian di jero kuburan nginaheun lain lalagaan mah kumaha kitu urang boga kayakinan berangkat ti dieu endek ibadah haji datang ka ditu kapanggih jeung Baitullah di Baitullah nya poe Jumat kabeneran maotna syahid atuh geus teu kudu caritakeun teh nu maot mah ujianna nangke di akhirat bakal kabita nya kitu mah aing teh atuh meureunana hayang ka Badung jakeuna teh siapa untungnya seserian ke di akhirat teh bari ngiringkeun Baitullah Masya Allah nya seungit na kabina-bina kuari mah urang sararedi teu bisa balik deui lah lan anulah eta mah manusiawi padahal secara hakikatna mah geus nikmat jasa atuh nya di jero kuburnya maot di Mekah hareupeun Baitullah niatna ibadah ka Gusti Allah haju kaayaan maotna deui sahid atuh indah ras harapan tuh kan mantak guys urusan gos kitu mah teh manggeus aya ti dituna ulah kieu lah yang momal ka Mekah besi keren ke ragag deui di baing atuh lagi itu japoe kamari ganun teu kana keren kan modal rambalaya jadi ditu mah deres mantep jasa maot anu di urang nah ieu keur carita tetep urang mangan sakadar bisa ngadua sakali deui dulur urang kawau urang kerabat-kerabat urang mudah-mudahan ditantayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bi barakati surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin aw azama 'alal kufri wallahu a'lam.